Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi sadaya, sampurasun baraya-baraya anu aya di mana wae ayana. Kaping 18 Mei 2024. Video ieu mangrupikeun dokumentasi pemberangkatan jemaah haji di Kabupaten Sumedang anu tangtosna dipusatkeun di alun-alun Kota Sumedang. Dokumentasi ieu dikawitan ti awal perjalanan ningalikeun suasana subuh-subuh pas pemberangkatan ngabringna mobil-mobil anu jajab para jemaah haji anu bade angkat ka bandara pangintennya. Anu katawis ta dipayuneun ieu katawis iring-iringan mobil-mobil anu jajab jemaah haji jajab abring-abringan kieu kitu nya abring-abringan kieu dugi ka si jalanan emang kedah aya sebagian arus jalan anu kedah diblokir supados jalanna lancar kanggo anu jarajab para jemaah haji. Ta ieu teh seputaran alun-alun Kota Sumedang. Tawis geningan di palih katuhu aya SMA hiji sareng kejaksaan. Taina orang belok ka palih kanan, orang lebet ka parkirna. Ta ieu lokasi DPRD palih kencana alun-alun Kabupaten Sumedang. Urang ayeuna lebet ka Masjid Agung Kabupaten Sumedang. Urang nyimpen heula kendaraan. Teras urang mapah we ti dieu mung hapunten ye kumargi ieu mah teu nganggo stabilizer janten siga gempa goyag-goyagan si kamerana. Hapunten pami aya wargi-wargi anu teu nyaman ku visual videona gitu nya. Rada awon pisan goyag-goyagan sanes aya gempa mung emang satu acana tabuh tilu atau napi tabuh 2,5 tilu gitunya aya gempa di leresan Sumedang teh aya ngariek geula ieu teh basa subuh-subuh teh duka ngagugahkeun painten bilih aya wargi-wargi anu bari jajab mung kalah ka kaantengan bobo pinten diriegkeun heula ku gempa hikmahna mah gitunya janten seueur anu garugah. Tadi dia katawis rombongan jemaah haji tos aya di sabudeureun gedung negara. Sadaya wargi-wargi anu jajab oge tiasa sosonoan heula di luar pager. Kumargi supados naonnya jemaah haji na nyaman gitu nya. Teu dirubung-rubung teuing. Mung emang ari nu namina sosonoan heula mah ieu saatna painten satu acan dikantun ku jemaah haji kangge ibadah haji di tanah suci. Ta ieu wargi simkuring pun alo sareng pun bibi bade angkat di jajab ku sadaya wargi anu ti mana-mana ku palaputra na oge teras panginten ka anu teu naon ibaratna teu sempet nepangan secara langsung tiasa nepangan ku cara video call gitunya aya wargi-wargi ateu nita tirangkas anu video callan bae kumargi emang jarak gitunya. Mung sadaya doa sareng sadaya pangjurung kasayan tangtosna dibekalkeun gitunya ka jemaah haji anu bade angkat gitunya segala kasayan supados sehat, supados dilancarkeun, supados oke dina kaayaan detail haji mabrur gitunya. Suasanana emang karaos pisan, aya haru, aya binga,
kantun ngantos ke wih nak paintennya upami teh mah naon parantos beres ibadah haji na yang insya Allah akan langsung diberangkatkan ke bandara untuk menuju mung kangge informasi dina media online yen jemaah haji ieu teh dilepas ku pejabat Bupati Sumedang Bapak Yudi Ramli di halaman MPP Kabupaten Sumedang Payunan Gedung Negara kinten-kinten pukul atau napi jam 7:30 waktu Indonesia bagian Barat disaksian ku Kepala Kementerian Agama Sumedang Haji Hamzah Rukmana sareng unsur Porkofinda Kabupaten Sumedang kacatet aya 11 bus rombongan calon jemaah haji Sumedang anu bade diangkatkeun menuju asrama haji di Indramayu. Sateu acan kena take off di Bandara Kertajati Kabupaten Majalengka. Kepala Kementerian Agama Sumedang Haji Hamzah Rukmana nyarioskeun total calon jemaah haji asal Kabupaten Sumedang anu bade angkat dina tahun 2024 ieu teh aya 880 orang. Katambi info ngeunaan calon jemaah haji asal Sumedang ieu teh dibagi tina 3 kelompok terbang atanapi kloternya, kloter 8 seueurna 438 urang anu angkatna dinten Sabtu 18 Mei 2024 terasna kloter 15 seueurna 16 orang jemaah haji anu angkat tina dinten Jumat 24 Mei 2024 salajengna kloter 23 anu seueurna 432 orang anu angkatna dinten Minggon 2 Juni 2024. Pulang mengantar haji nanti kehilangan barang dan lain-lain. Silakan jamaah yang sudah ada di lingkungan Gedung Negara, kopernya, barang-barangnya silakan dimasukkan dulu, barang-barang dari jamaah. Silakan barangnya dimasukkan dulu. Ieu teh suasanana seueur pacampur baur antawis binga haru pinuh ku doa-doa gitunya, doa-doa harapan pamugi anu di nuju ngajalankeun ibadah haji supados aya dina kasehatan kasalamatan turta tangtosna uih ti ibadah haji aya janten haji mabrur gitunya tangtosna. Adam Muhammad untuk segera memasuki Gedung Negara. Oh, iya betul. Untuk diamankan. Bapak-bapak yang punya anak kecil diamankan. Berdiam. Allahumma labbaik laka wal mulk la syarika lak. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal. Tah ieu suasana bade pemberangkatan geningan tah si busna bade siap-siap bade angkat. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Ieu katawis persiapan bus anu bade diangkatkeun
ieu tos mulai diberangkatkeun ku pejabat Bupati Sumedang Bapak Yudi Ramli kalayan diiring-iringan ku mobil polisi supados aman di perjalanan aman lancar ta ieu geuningan rombongan bus-busna. Iya bus 4 ya. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak hamda wa ni'mata la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لبيك اللهم Udah habis ya. Wah, masih ada tahan. Tah kitu panginten para wargi eta sadaya jemaah haji di Kloter 8 anu angkatan 18 Mei parantos diberangkatkeun sadayana. Pamugi aya nu tiasa dijantenkeun informasi kanggo wargi-wargi anu aya di sabudeureun Kota Sumedang khususna sareng sadaya di tatar parahyangan oge nu di Indonesia oge kanggo dokumentasi yen sapertos kieu kaayaan kondisi pemberangkatan jemaah haji di Kabupaten Sumedang dina kaping 18 Mei 2024. Cagah sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa?